ulinnya. Erek ulin jadikeun ulinnya mun teu hujan. Nah ajeuna si Gomay, Gomay. Duh, aing. Naon atuh meni gandeng sukene? Hayu urang ulin teh ya. Mai, ya geus siap ye. Hayu, burukeun. Oh, kelola. Nah, ribut gua lanjut teh. Uling. Tuh sare keneh uling. Bali lah mumpung keur libur ya. Tuh tinggalin cuaca mani alus gitu. Caam moal hujan marenannya. Mai, Kitu caam. Caam. Oh, kelola. udah udangkeun wae. Mai. Hayu, burukeun nih loba lila. Buru. Mai, burukeun atuh. Boga lanjut teh. Sarwana saya diatur. Aing. Aturkeun sagala. Nih kaneng isuk keneh teh. Hayu ih nih. Heeh, ayo, nam. Ka mana? Heula nih hayu tingali sepatu-sepatu balik kieu. Aing. Bali lah tadi oge. Ka becus. Nah itu sapatu teh. Heeh, Jung. Nih, geus geuna sare. Ngimpi tinggi mana poho deui geus ah. Buan. Nengnya lanjut ke tingkat kasopanan saeutik mah. Oh, atuh meni saja jalan mutruk we jeung Kasopanan pisan nya. Tik atuh. naon deui wae cik atuh bisa Ya. jalan cik atuh. Lamun diajakeun teh make sarung jeung kopea sanaonan diajakeun ngarakeun pisan. Da atur usuk ka mana deui meni. Ngirakeun ieu diajak ulin ke lanceuk. Urang udah ganti baju, hayuh dibetot. Make kopea da Iya. rek ngaji Iwa. ulin. Naon sih mana teh Tah, ieu pan resep, cicing oge ibadi digawekeun mah urang teh. Kepeurieun pan tempat gawe tempat gawe. Tempat sare maksudna teh kan jadi ngeunah ai kieu. Anjing. Gomay da teu balik sia teh mah. Teu boga we eta jeung saha. Cis. Yang mah seksi euy. Alah, betah ieu mah pokona mah. Tapi kayak heula teu balik teu boga eta saha eta. Bener. Bisa ngadeuketan si aing euy. Istirahat lagi dia bagi ulin jalan-jalan di seger angin ngahiliwir capek jalan-jalan seperti itu oke dia we gendak-gendak niis lah tapi bajurnya niis oke kurangan baik lah Teh, mau sih betul. teh Terus di mana ya? kepo Atunya wios we atuh teh nih dari hoyong terang mana-mana naon atuh. naon sih kan nih SKSD pisan Ulah wara SD abi mah nepi SMA sekolah teh. si nyamuk ya kan Nyamuk. Ya biar kita kan sekolah di mana di SD? SKSD apa tuh akan SKSD Atuh naon SKSD? matakna gerak gaul Gaul atuh berani ngarosak kitu meuning mamanyang. Di ya mana sih? SKSD teh sok kenal sok dekat emang akan mau jeung abi henteu kan Babulah tuh nyatanya ih meuning si Gomainya. akan wow jeung si Gomay Ya apa atuh? wow di mana yang si Gomay Apa lapan di dia teh? Abi teh bobo di dia teh jeung si Gomay. oh wow jeung si Wow, Gomay berarti jeung si Gomay. Teteh sahana si Gomay? tanyakeun ke si Gomay sahana Pasti nih sok tanyakeun ke si Gomay bener ya.
Ninggalin Oke heula atuh. mau balik abi mah. Teh atuh. Aing si Komai mah teu balik da. Ajarkeun lain-lain eta memingna. Teh aing. Mai, Gomai. Mana budak teh sare deui wae kitu. Mai. Aduh. Eta budak sare deui wae, Gomai. Gomai. Udang. Sare deui. Budak teh. Aing mah kurang cek ngimpi teu ngalanjutkeun tadi. Mimpi naon? Lanjutkeun lagi. Tong hayang nyaho bakal lanjut teh lah. Naon deui atuh naon? Gomai. Hoi. Itu di luar aya jelema saha eta? Ieu teuing saha? Heuh saha? Urang yang ka maneh. Kalian wae. Siri-sirina? Bukna pirang. Heeh. Dibeungkeut make topi, kaos bodas, sising di saung. Geus moal balik. Baturan uing teteh. Baturan maneh, Mai? Heeh. Oh. Naon? Naon deui? Tuh, nanyakeun we ka maneh. Geus moal balik ieu. Cicil hilang jeung nanyakeun gitu mah. Aya kahayang ieu jelema. Sare deui.